Ih, 100.000. Ah, udah di bejaan kembali dan hubung hari iya coba duit. Hari itu cahaya kemana? Jadi nolong. Oh, bulan. Iya, itu duit murah, lumayan lah ngebeunghar macam hotel. Ih, 100.000. Ah, udah di bejaan kembali dan ngebeunghar iya coba duit. Ah, dek lanjut ah, sugan we dibere. Nur, ini semenilai rezeki itu, kunaonnya, menikah dunia, nampak ngaget tadi mah. Naonis Nur biasa kilo endog setengah ujung eta we minyakna kopi kapal api mixna saruntuy gula bodakan saparapat ieu we jeung sakalian jajana. Itu Nur sabarahaeun 150-eun nganjuk we nya sugan bapak barudak hasil kengis balik bapak budak dibayar. Alah geningan nganjuk, karunya sarakina eueuh, ting menang ting henteu duitna oge nya. Oh, nanya-nanya dek nganjuk mah mau dibere. Tuliskeun heula we nya Nur, ke lamun bapana budak balik ke dibayar. Lamun mawa duit eta ge. Alah karunya dicarekan cek Nur. Cenor. Naon tadi? Tadi cek Nis balanja, cek Nur. Kira-kira tadi sabarahaeun? 150-eun. Dadek naon maneh tati nanyakeun? Nah, dadadengan tati mah 100.000-eun. Nya nanyakeun teh tati mah punya uang kaget we, kita tidak dibayar. 150, 100.000 di mana? 150, sok adieu dek manglayarkeun mah. 150, nemunya juga 100.000. Kawan atuh tati 50.000, mamayokeun 150 mah. Lain loba ngahulang, sok-sok dek manglayarkeun mah. Ayo atuh 150, tapi omat udah dibejakeun tati nu mayarna. Oh, menang manis teh tekor tadi.